Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak sadayana. Kumaha darama? Alhamdulillah dinten ieu urang patepang deui sareng guru di pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah ayeuna urang bade diajar ngeunaan ngaregepkeun pupuh pucung. Janten ibu ayeuna bade ngawih pupuh pucung. Regepkeun ya barudak sadayana. Urang kabeh kudu sauyunan rukun jeung batur sakelas ulah sok pahiri-hiri tong pasea salawasna babarengan. Tah barudak anu dieu nyaeta contoh pupuh pucung anu tos dikawihkeun ku Ibu Nunung. Janten ayeuna tugasna hideuk nempangkeun pupuh pucung nu tos dicontohkeun. Teras divideokeun, mungkin videona dikirim ka Ibu Nunung melalui WhatsApp. Ibu Nunung tunggu ya anak-anak. Tong hilap tugasnya dikerjakeun urang diajar ngawih pupuh sasarengan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Semoga semua sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.